Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina leresan waktos ayeuna wargi simkuring sadayana nu biasa papaosna dipaparinan sehat afiat kalayan panjang yuswa sehingga orang sadayana tiasa silaturahmi sekalipun ngalangkungan ieu obrolan anu aya dina carita kisah anu kapengker. Dina hiji waktos yakni bertepatan sareng waktos nyaeta sabadana asfar atos janten katangtosan uge rutinitas aktivitas nyaeta Abu Nawas ngajar nu janten para santrina. Aktivitas nu janten guru nu janten murid-muridna. Namun di sela-sela anjeunna nuju ngajar para muridna kadongkapan nyaeta ku dua tamu. Di antawisna hiji nyaeta pamuda anu berkebangsaan kota Mesir sareng ibu-ibu anu teu sepuh bari jeung awewe dipisah eta si ibu-ibu nate. Ngadongkapan kana eta riungan anu kaleresan eta riungan teh nuju diayakeun rutinitas pembelajaran para santri-santrina Abu Nawas. Nabung Abu Nawas tantosna salaku jalmi anu terang kalayan mayunkeun kana akhlak sehingga mayunan ka eta para tatamu teh. Atuh Abu Nawas teh naros ka eta si ibu teh sareng pemuda Mesir teh ari si ibuna mah orang Baghdad gitu. Jigana gitu. Meureunang ngajajab ka eta pemuda teh Mesir teh. Oh, atuh Abu Nawas teh naros ka eta si ibu teh sareng pemuda teh. Ibu salaresna aya naon? Wahai pemuda, tebih-tebih ti Mesir dongkap ka dieu mendakan simkuring teh salaresna aya naon? Saatosna ditaros, saatosna ngobrol-ngobrol, saatosna ngutarakeun permasalahanana nyata ka Abu Nawas seolah-olah ngadukeun permasalahan nu karandapan ku anjeunna. Ringkesna ieu carios, ringkesna ieu hikayat, wih atuh eta dua jalmi teh dua tamu teh si ibu sareng pemuda Mesir teh. Saatosna wih Abu Nawas raskeun pembelajaranana nyata ka para santrina. Namun teu lami teu sabiasana kumaha aya permasalahan anu kedah dipayunkeun sarengsena ngajar janten santrina. Wahai para santri, ayeuna ngaos dicekapkeun dugikeun ka halaman sekian bae. Margi aya hiji hal anu kedah urang didamelan dipayunkeun. Ayeuna tutup kitab masing-masing teras geura nyaeta marulang ka imah masing-masing. Saur Abu Nawas ka para santri. Atunya para santri mah namina santri. Namina ayeuna diprekeun atau napi dibereskeun ditutup ngaos teh binah taya hinggana. Mungkin kalaos keluarga sadayana oge anu kantos ngalaman ayeuna mah santren bila mana teh ngaos teh pang badag-badagna kabingah eta teh. Nuhun tuan guru nuhun gitu. Tapi kaheula cek Abu Nawas. Ulah wara bubar. Ieu mama aya picarioskeun kitu cek bahasa urangna mah. Mohon mangga tuan guru aya naon saleresna. Saberesna ayeuna ieu urang ngaderes kita araranjeun kedah mulang ka imah masing-masing. Ba'da Isya kudu geus kumpul deui di ieu pondok saur Abu Nawas. Mangga tuan guru. Mangga kitu cek para santri teh. Lah nya atuh nare malang bari jeung rasa hormat na teh khidmat ka janten guru. Tapi cek Abu Nawas. Aya tapihan. Mangkat nadi ka ieu pondok nyata sabadana Isya mawa linggis nu boga linggis nu boga martil bawa martil nu boga kampak pokona peralatan anu aya anu boga bawa sabadana Isya kumpul di pondok. Atuh si santri teh tinggal ulem naon maksudna naon tujuanana upami urang cenah bade macul piraku tengah peuting rek macul urang rek ngalasuluh piraku cenah rek ngalasuluh tengah peuting. Rek ayeuna udah ada ieu pondok pesantren sapirakuna tengah peuting cek santri teh penting keureunteng rame atuh harita teh cek Abu Nawas ulah rame. Bila mana geus kumpul kayak ku kami di bere meja.
naon tugas araranjing teh ayeuna mah jung geura manulang bawa peralatan sabogana cek urang mah kitu atuh bu bahasa santri teh malulang kelompokna masing-masing ringkas na ieu kisah sabadana isa para santri teh tos karempel deui bari jeung sapakarang jiga norek perang gitu aya nu majiwir kampak aya nu majiwir bedog aya nu nyorendang aya parang gitu aya nu manggul martil aya nu manggul linggis yo sajabana jeung sajabana malah aya membawa korek jeung pacu teh aya gitu malah mah aya mawa sayur sagala dan cenah cek pikirna bawa mah di tanggal lauk mawa sayur mawa udap sagala mah aya di bawah atau Abu Nawas teh barang ningali santri kitu kalakuan teh nya seuri oge ngan tadi dicarek mah heukeun wae antara santri kan kitu cek Abu Nawas ka para santrina wae para santri tos kumpul sadayana atos gitu awal si santri anu kana ngaratus na sanes 10 malah hampir 1000 santrina teh Abu Nawas teh piranggeun bae para santri piranggeun ya anak mama rek mere tugas ka aranjeun ayeuna keneh anjeun kudu indit ka imah penghulu atanapi tuan kodi kipolan teh anu sawara ka tukang sababaraha bulan ka tukang karek dipilih nyaeta ku baginda tuan sultan di kerajaan Baghdad teh mangga tuan guru estu pisan diestukeun cek santri teh kitu teh heula can anggeus penitah teh muhun kula nu kedah kumaha maksudna nya anjeun geura indit ka imahna tuan kodi kipolan teh maksud jeung tujuanna ieu teh nyaeta anjeun kudu ngagedor imah tuan kodi geura ruksak geura gempur rug-rugeul imah tuan kodi teh kitu bahasa atuh si santri teh tingali ieu heran jeung aneh nah geuningan urang cenah dititah ngaruksak imah penghulu hakim mun bahasa Galari mah nah geuningan cenah ge imah hakim kudu diruksak ting harulang atuh tadi geus semangat teh siap berangkat teh rada ngarengkong Abu Nawas teh ngayakinkeun kunaon anjeun atuh cenah kalaki kalare nah anjeun teh ragu nah anjeun teh sieun sanes tuan guru abdi teu terang eta alasanna pokona anjeun teu kudu nyaho naon alasanna pangna ngaruksak imah tuan kodi atuh nu namina santri panginten kang janten guruna iwat itu mut sareng tuluy daterang nyalira kang dosna aya Abu Nawas teh seorang ulama anu sufi anu waro kalayan eta bersahaja hirup dalam kesederhanaan kan gitu benten di akhir zaman kan nurutna jalma teh nurutna makhluk teh pan karena jabatan karena pedahaina harta jeung kekayaanna gitu ek model kumaha wae oge kan geuningan diturut malah dihormat beda jeung ka jalma miskin beda jeung ka jalma anu mararat di zaman akhir mah gitu ari jalma anu boga jabatan jalma anu boga harta kekayaan mah salah pan dibela salah kitu matakna tapi jalma anu miskin jalma anu mararat tong babaro dina salah da bener oge geuningan ngabela akhir zaman kapan kitu berwibawa na Abu Nawas teh bukan karena hartanya bukan karena jabatanana tapi karena keilmuanana karena eta ketawaduanana kearifanana gitu zaman ayeuna mah tos teu berlaku di akhir zaman mah saatosna gitu nampi tugas jantan guru atuh para santri teh naroskeun deui teras kumaha atuh tuan guru saupamina aya naros tong ragu bila mana aya nu nanyakeun saha nu marentahkeun tinggal bejakeun kami mah hanya melaksanakan tugas daripada tuan guru bejakeun we kami gitu cek Abu Nawas bejakeun dititah guru dititah ku Abu Nawas itu bila mana aya nu nyenggah tong dihiraukeun langsung we pokona ruksak mah tuan kodi teh imah kipolan ruksak hakim eta di zaman kerajaan harita tong dagu pokoknya mah utang jawabna sampai naon kejadian pokoknya marane tugasna cuma ukur ngaruksak imah tuan kodi atuh bring we eta para santri teh saatosna ayeuna nyerang kalayan ditugaskeun ku janten guruna atuh rois salaku komandana mere aba-aba atau ayo kita mah hayu berangkat cek komandan cek rois cek bahasa santri teh mun zaman ayeuna kiwari ngabalin komandana gitu pamimpinna ayolah angkat jangan teh puting manten baru urang bisi teu beres gitu bahasana atuh marah angkat eta santri teh minuhan jalan sapinuhna jalan teu bedana saperti nu bade demo ngangkat kalayan pasti tujuanna nyaeta imahna tuan kodi kipolan teh anu sababaraha tukang
tos diangkat nyata ku Baginda Sultan janten Qodi janten panghulu di eta Kasultanan Nagara Baghdad. Atuh urang kampung warga masyarakat nu kalangkungan ku eta para santri teh ngaraoskeun heran, ngaraoskeun aneh. Ningali santri Abu Nawas anu ngaleut-ngeukeun ngabandaleut bari jeung para kelepakarang sabogana. Atuh salapalihna masyarakat teh malah KRT-an oge berikut kadusna anu zaman kiwarega mah. Aya naroskeun, aya merek nyegah jeung halangan barang dibejakeun tujuan merek ngaruksak bangunan teh. Tapi ternyata eta para santri teras wae nyata mangkat sakumaha tugas teh janten guru. Atuh warga masyarakat teh aya. Da yang tiasa ngahalangan, teu aya yang tiasa nyegah kana ayeuna cenah ge. Niat eta para santri teh. Lainna para santri teh jumlahna teh langkung seueur daripada warga harita. Tekan tos dugi ka sajam lamina, tos dugi nyata ka wilayah lingkungan imahna Tuan Qodi teh. Atuh eta para santri teh tanpa komando tiroisna di komandan, hayo we ngalenggoran bumi Tuan Qodi. Imah Tuan Qodi teh nu nenggoran, nu dimartil, nu dikampang, terus macam-macam. Intina mah dirusak gitu. Atuh Tuan Qodi menuju aya di kamar ngaoskeun reuas nu teh hingga sabab mireng di luar nyata ditepas aya riweuh. Jika aya bancang pakai barang ditong ternyata ya santri, ratusan santri keur ngaruksak imahna. Atuh Tuan Qodi teh Allah membangkar molotot maca simeuteun sauraina Mang Jaya teh. Atuh kipolan teh saur Mang Jaya teh menyata di teh Allah membangkar molotot mata simeuteun. Heran atuh aya ayeuna kabina-bina ukur tiasa ambek-ambekan. Sababna teu aya warga masyarakat saurang oge anu ngabela ka dirina. Geuningan kalah ngantep kalah ngalajo santri nu keur ngaruksak imah manehanana. Di sajroning ayeuna ambek-ambekan teh da apal jeung eta teh santrina Abu Nawas. Bari jeung kukulutus pan ka Abu Nawas teh dasar Abu Nawas provokator. Nya anjeun Abu Nawas teh jelema gero. Awas rasakeun ku kami cenah dilaporkeun ka Baginda Tuan Sultan. Kitu bari jeung ambek-ambekan teh. Atuh tangtosna eta kipolan teh Tuan Hakim di zaman harita teu sare sawewengi teh eta teh kaliputan ayeuna cenah ge sirah ngaku amarah kolbu naku nafsu bujang-bujang hayang sare hayang nama ngadadago teh buru ayeuna teh wanci subuh wanci isuk hayang buru laporan ka Baginda Tuan Sultan rek ngadukeun Abu Nawas supaya dihukum dipancung cek Tuan Qodi dina pikirna. Atuh barang tos ayeuna jam 7 isuk Tuan Qodi teh kencing we langsung di ka nya eta teh aku tagiweur bari jeung dicampuran ku nafsu amarah anu aya dina dadana rek ka istana ge pan kalah ka astana kalah sasa Tuan Qodi teh sadongkapna ka istana langsung ayeuna menghadap ka Baginda Tuan Sultan. Teu aya deui maksud sareng tujuanna rek ngalaporkeun kajadian anu tadi peuting eta para santrina geus ngaruksak imah manehanana. Atuh sajerentrena malah mah ditambahan ku Tuan Qodi teh hayang dipercaya ku Baginda Tuan Sultan teh. Malah mah dina pikirna hayang mau puas supaya ayeuna cenah Abu Nawas teh dihukum anu saberat-beratna malah tangtuna bakal dihukum pancung ceuk pikirna eta Tuan Qodi. Barang Baginda Sultan mireng pengaduan ayeuna Tuan Qodi salaku pejabat pemerintahan di Kasultanan ngaraoskeun heran, ngaraoskeun aneh. Langsung merentahkeun ka ajudanana mun zaman kiwari. Kitu Mayor Teddy eureunna mun zaman kiwari selalu sigap dimanapun kapanpun ka kitu. Cekasana bila mana aya kuntung rokok rek karyak oge pan sigap langsung we kokoreh pan Mayor Teddy teh. Saking ku khidmatna ka presiden gitu. Ajudan geus sami di pasian tugas eta ku Baginda Sultan. Hei ajudan, coba ayeuna parentahkeun prajurit keur ngajemput Abu Nawas supaya dihadirkeun ayeuna keneh. Siap Baginda Sultan? Gitu. Atuh si ajudan teh marentahkeun ke prajuritna. 2 penggawa diutus supaya eta mampang Abu Nawas ka bumina. Sadongkapna Abu Nawas ka eta istana, Abu Nawas anjeunana hormat rengkuh ka Baginda Sultan. Sate acan dipiwarang calik mah nya teu calik we Abu Nawas teh. Barang dongkap ucapkeun salam diwalar ku Baginda Tuan Sultan teh Tuan Raja teh. Waalaikumsalam. Kitu bahasa. Diuk Abu Nawas. Mangga sumuhun Tuan Baginda Sultan.
aya naonnya abdi dipanggil ke istana tumben-tumbenan enjing-enjing sapertos kieu reyem-reyem keneh dacan sarapan-sarapan acan cek Abu Nawas teh gitu tapi tetap badina kayaan hormat Abu Nawas moal pati-pati kami ayeuna ngundang anjeun manggil anjeun ngutus ayeuna penggawa kerajaan keur ngajemput anjeun lamun teu aya urusan anu penting cek baginda Sultan Raja Baghdad dina waktu salita mohon Tuan Baginda saleresna aya naon menawi disim abdi salaku rahayat di kerajaan sejak turut sareng tumut ka salihira Tuan Baginda itu saur Abu Nawas tetap hormat kerajaan tetap hormat ka sultan Abu Nawas kami kadatangan nyaeta ku Tuan Qodi ku hakim salaku pajabat ieu kasultanan manehanana ngadukeun permasalahanna wireh imah manehanana diruksak ku santri anjing cek Tuan Baginda lagi atau Abu Nawas teh ngawaan sumuhun leres Tuan Baginda santri abdi eta teh anu ngaruksak bumi Tuan Qodi teh moal patos-patos santri sim kuring ngaruksak wantun anjeunna nyaeta ngaratakeun bumina saupamina teu diparentah ku abdi janten abdi we bagal tanggal walerna cek eta Abu Nawas ka Baginda Tuan Sultan oh gitu berarti anjeun siap nanggung resiko hukum sakabehna santri ku anjeun ditanggung nyata keur mempertanggungjawabkeun perilaku santri-santri anjeun atas perintah dari anjeun siap Baginda abdi sanggeum nanggungna gitu abdi siap nampi hukuman ti Baginda Tuan halus aya gitu ngan kami seorang sultan seorang raja teu panggah hukuman pasti bakal nanya heula bakal dihakimkeun heula bahasa kiwari teh bakal disidangkeun heula saksina kajadianana kami teu sakonyong-konyong mere hukuman lamun ayeuna misalkeun aya permasalahan tanpa aya peradilanana jadi kami selaku raja selaku sultan di negara rek nanya ka anjeun Abu Nawas jawab anu sajujur-jujurna mangga Tuhan Baginda perawasan abdi selalu jujur ka Baginda abdi tangtosna selalu hikmat ka Baginda asa teu acan kantos abdi teh ngabohongan ka Baginda cek Abu Nawas benar kami rek nanya ka anjeun sabenerna naon sababna pangna anjeun wani ngaruksak imah Tuan Qodi wani ngaruksak imah penghulu saleresna kieu pangarsa Tuan Baginda abdi teh wantun ngaruksak bumi Tuan Qodi atanapi santri abdi ngaruksak bumi Tuan Qodi teh dina wengi kamari teh abdi teh ngimpen kadongkapan ku Tuan Qodi cek Tuan Qodi dina impenan teh miwarang ka hamba teh ka abdi teh nyitah naon dina ngimpinan teh cek Tuan Qodi Abu Nawas sok ruksak imah kami imah kuring cek Tuan Qodi atuh geuningan ditah ngaruksak naon maksudna naon tujuanna cek Abu Nawas teh cek kuring teh naros ka Tuan Qodi teh dina impenan teh sabab kuring nyata hayang boga imah anu alus hayang boga imah anu weutuh hayang boga imah anu gedong imah-imah teu pantes piraku ayeuna cenah kuring selaku seorang penghulu kerajaan selaku seorang jaksa agung di kerajaan ari imah sang model kieu tah dina ngimpi teh sapertos kitu janten abdi teh nya wengi tadi teh bagian ngalaksanakeun parentah sakumaha anu aya dina ngimpen ceuk Abu Nawas ka raja nyata ka Tuan Baginda Sultan teh atuh Baginda Sultan teh Allah kek ieu teh salah dene Abu Nawas heres Baginda Tuan anjeun nyata ngahukuman ngaruksak imah penghulu jaksa agung hanya karena ngimpi ari anjeun make hukum di mana anjeun make hukum dasarna naon kami selaku seorang raja seorang sultan di kerajaan teu pernah nyieun aturan dewan menteri dewan ayeuna para pejabat para penggawa teu pernah nyieun hukum undang-undang anu ngamunangkeun sakumaha ceuk dina ngimpi cek raja teh ngajelaskeun ka Abu Nawas leres Tuan abdi ge uningna manawi Tuan Baginda Sultan teh teu kantos ngadamel aturan teu aya ayeuna hukum anu eta hukum teh nuturkeun sakumaha impenan terus kumaha geuningan teu anjeun geuningan wawaniana ngahukuman jalma bari jeung eta hukum teh ladangna cenah ge asalna moal asal dasarna teh undang-undangna teh tina ngimpi atuh kumaha bisa kitu Abu Nawas kalayan tenang ngawal rekana pertarosan Baginda Tuan Raja abdi ngalaksanakeun hukum sakumaha nu dilaksanakeun ku nyaeta Tuan Qodi keur ngahukuman
masyarakat anu aya di ieu negeri. Kek cek aja. Sakali deui asa kurang jelas. Kumaha sebenarnya? Mohon Baginda Tuan Sultan abdi teh ngahukuman sapertos nu kajantenan ayeuna nyaeta sakumaha hukum nu dianggo ku Tuan Kodi. Atuh barang ayeuna sing Abu Nawas ngajelaskeun sapertos kitu. Baginda Raja teh ngareret ka Tuan Kodi kipolan teh. Barang direret ku Baginda Raja kipolan teh katingali parongan teh rada pucet, rada pias gitu. Tuluy we ngaros Baginda Sultan teh ka Tuan Kodi. Jaksa Agung macam urang zaman kiwari. Nah bener teu. Naon anu cenah ge ayeuna dibejakeun, diterangkeun ku Abu Nawas jan maneh make hukum saperti ayeuna nu dipake hukum ku Abu Nawas. Intina maneh make hukum tina ngimpi. Ditaros kitu ku Baginda Sultan, Tuan Kodi teh teu ngawaler. Kalah ngindel wae bari jeung tungkul. Awakna nganggetan ngadegdeg. Kesang tiis ngurutuk. Raraina pias teu aya hinggatna. Cek Baginda Raja, Jaksa Agung, Tuan Kodi, kunaon si kalah cicing? Kusabab Tuan Kodi teu ngawaler, Baginda Raja nareret deui ka Abu Nawas, bari pok naros ka Abu Nawas. Abu Nawas, ayeuna mah kieu. Tong muter-muter ngomongna, jelaskeun ulah ayeuna nyieun pusing dina hulu. Sabab Tuan Kodi teu mere jawaban. Sok jelaskeun naon masalahna, naon sabab-musababna sehingga akibatna imah ieu Jaksa Agung ku santri anjeun diruksa. Mangga Baginda Raja, mangga Baginda Sultan, ku abdi bari dijelaskeun. Saupamina ayeuna sing Tuan Kodi anjeunna alim ngajelaskeun mah. Eta nyarita kitu teh Abu Nawas teh bari ngareret ka Tuan Kodi ka kipolan teh bari seuri. Henteu dina seurikeun mah ngan cek bahasa dina isyarat Abu Nawas teh minta idin ka kipolan. Mun bahasa urang pan meureun ngareretna teh pan niatna teh bari niat ngajejeleh bari jeung dina hate teh pan ngomong kieu bari nang urang mah itu mun urang tau rasa lu rasain itu berenang cek urang mah tau rasa lu rasain kena batunya lo kan gitu berenang cek urang mah seolah-olah puas aya Abu Nawas henteu ngalieur ka kipolan teh ka pengulu teh tujuanna rek minta idin supaya diidinan eta ku Tuan Kodi keur ngajelaskeun ieu permasalahan. Ari Tuan Kodi mah ujung-ujung ngareret atuh ka Abu Nawas teh justru anjeunna geus soak gitu. Sieun ku Baginda Sultan kana nutup penjelasan anu bakal didadarekeun ku Abu Nawas. Hiji sieun dipecat, kaduana tangtosna sieun dihukum ku Baginda Sultan. Sabab hukum di kerajaan pastina bakal tumiba ka dirina bila mana manehna nyieun kasalahan atawa migawe pagawean luar daripada aturan eta aya di kasultanan teh. Atuh pok we ayeuna Abu Nawas teh nyarios anu tujuanna bade ngajelaskeun. Kieu salaras nama Baginda Raja, Baginda Sultan, supados berbelit-belit menawi supados kahartos da kaleresan Tuan Kodi panginten ali ngajelaskeunana. Bios abdi bade ngajelaskeunana sabab abdi anu janten terdakwa dina waktos ayeuna cik Abu Nawas ka Baginda Sultan. Abdi teh salarasna Baginda kadongkapan sababaraha dinten kapengkel. Mangkokna saurut teh Mang Jaya mah atuh Baginda Raja teh narongan mangkukna ngorok. Oh leres nuhun Baginda mangkukna teh ya. Kadongkapan ku pemuda anu asalna ti kota Mesir. Anjeunna dongkap ka negara Baghdad. Rek naha datang ka Baghdad cek raja teh. Menggat kalimah. Mohon Baginda Raja eta pemuda Baghdad pemuda Mesir teh dongkapna ka negeri Baghdad teh anjeunna nyaeta bade dagang. Nyandak harta, nyandak barang dagangan anu kacida segeurna. Mun zaman kieu mah leunang ngatik torontonan candakna teh Baginda. Kan jangan hari tama can aya toronton, onta urang teh mah kitu. Sababaraha puluh onta Baginda Raja nyandak hartana teh nyandak daganganna teh. Atuh nya sakumaha mistina dana minage bade isaban bade usaha, bade dagang di Baghdad teh. Seueur balanja laris pisan. Dina hiji waktos aya hiji mojang nu balanja. Ringkasna carios eta mojang teh kaimpen-impen ku ieu pemuda teh. Kaimpenkeun ku eta pemuda teh. Malahan dina impenan teh si eta pemuda teh nyata sampekeun nikah ka eta mojang negeri Baghdad teh si pemuda Mesir teh. Ya sakumaha enam namina pernikahan di mahar ka cida seueurna. Sampekeun enjingna da ngaranna ge pemuda atuh Baginda atuh ngobrol-ngobrol gitu. Mun urangna mah curhat
dan orang tetas ngimpi, orang tetas ngimpi, oh ini rame pada pemuda makan gitu, ngimpi jeung mojang pada papanggih kemari cenah gitu. Teu apaleun si eta pemuda Mesir teh saha si mojang eta teh saha, urang mana, saharanana, saha ibuna teh apal. Ternyata eta kabar si pemuda ngimpi ayeuna nikah jeung eta mojang teh dugi kana cepina Tuan Kodi. Eta dongkap kapirengeun kabar eta teh ku Tuan Kodi ku Jaksa Agung teh. Cek Jaksa Agung eta teh pan anak aing. Eta teh pan anak kuring, anak kami cek Tuan Kodi cek panghulu teh. Atuh teu ngendek sawata lami si eta Tuan Kodi teh kiporang teh langsung nyata ngajoran ngadatangan pemuda Mesir. Terus kumaha cek baginda sultan teh. Ke atuh sabar baginda, yoyo ngareng hapeula eta pamayan saya teh yoyo ngareng heula cek Abu Nawas teh. Cek baginda teh poho disuguhan. Pan keur sidang ayeuna mah cai gitu. Mangga tuh dirajang cenah gitu. Cek Abu Nawas dirajang mohon. Barang ayeuna tos dongkap ka rumah kosna pemuda Mesir teh si Tuan Kodi teh anjeunna langsung mun bahasa kasarna seolah-olah jiga nu malak gitu, jiga nu meres minta mahar nu janten anakna sabab pemuda Mesir teh geus ngawin nu jadi anakna anu padahal cuma nimpe. Sadayana harta dagangan canak di kota Mesir teh dirampas ke Tuan Kodi. Dicandak ke Tuan Kodi, dapokna teh ieu teh mahar menjadi anak kami. Ieu teh hak anak kami gitu. Anu akhirna si eta pemuda Mesir teh narangsa. Sangsara di negeri teh anu alasana niat bari ikhtiar bari dagang, kalah kata rangsara da daganganna ge dirampas ku Tuan Kodi dengan alasan mahar menjadi anakna padahal eta teh cuma nimpe. Bari jeung teh apa ada eta pemuda Mesir teh saha si mojang teh. Gitu. Sampai ke ieu pemuda Mesir teh nyata janten gelandangan jangan kiwari teh ditulungan nyata ku ibu-ibu anu geus kolot bari jeung awewe si ibu-ibu anu geus kolot teh tukang nyata icalan cai kopi ayeuna teh si eta pemuda teh teu tiasa ngulang ka negeri Mesir na baginda raja tah janten dongkap ka si kuring ngadukeun permasalahanna janten abdi teh pangna ayeuna ngaluksak imah Tuan Kodi ngagunakeun hukum ngimpi sabab nurutan hukumna Tuan Kodi ngarampas harta anak pemuda orang Mesir hanya karena ngimpi nikah jeung putra. Atuh baginda raja teh barang mireng cegesan sapertos kitu kaget nu teh hingga amarahna muncak naon rupiah nu dituturkeun ku Abu Nawas teh geuningan matak nambah-nambah ke masalah cek raja bener teh Abu Nawas kitu kanyataanna yang Tuan Kodi teh geus arogan seolah-olah ini aturan di jero aturan luar daripada ina hukum nu dijieun ku pamerintahan di kerajaan. Mohon leres kitu baginda kayak kami teu percaya. Terek percaya kitu wae. Coba datangkeun saksi. Datangkeun korban. Cek baginda raja eta minta dihadirkeun pemudana atawa saksina keur ngampikeun kana naon rupa nu dijelaskeun ku Abu Nawas. Mangga Gusti pamit abdi bade nyusulan heula pemuda Mesir teh sareng si ibu-ibu teh. Nah jom bro. Pongala jajakeun tah Abu Nawas. Bawa 2 kuda keur mapag eta pemuda teh. Supaya teu lila di proses persidangan. Peradilan teh supaya jelas, supaya adil jeung bijaksana. Mangga Gusti, angkat we 2 penggawa teh. 2 prajurit teh. Sareng Abu Nawas. Tujuanna nyaeta rek mapageun pemuda Mesir teh. Anu padahal si pemuda Mesir teh tos di calling mun zaman dia tos diharewasan ka Abu Nawas kade ina tong jauhnya di nyata wilayah istana sabab pasti bakal dipenta keterangan nya teu atuh prajurit teh sabab barang kaluar ti istana oge ternyata si pemuda teh geus nyongslok di hadapeun tangkal buah keuring mah bari ngahulang mah hayang duda rokok hayang kopi da teu aya kopi ngahulang mah barang katingali aya prajurit nu ngajemput langsung we teu kacek lami si pemuda teh langsung ngajulung gunung udang dina calikna langsung naros ringkes ngacarios langsung naik kana kuda dicandak ka istana barang dongkap ka istana raja langsung maido ka eta pemuda Mesir langsung eta disidangkeun hei pemuda Mesir coba caritakeun ku anjeun hal ihwal naon wae maksud anjeun datang ti kota Mesir terus naon kajadian di ieu negeri Baghdad tuluy ayeuna kumaha kaayaan anjeun barang ditaros kitu ku baginda Tuan Sultan si eta pemuda Mesir teh langsung ngureukeun langsung ngobrolkeun langsung nyaritakeun sakumaha
anu disawarkeun ku Abu Nawas. Ternyata naon rupa anu dicaoskeun ku eta pemuda Mesir sareng anu dicaurkeun ku Abu Nawas teh teu aya bentenna. Malah di dinya aya saksi nyata si bapak-bapak anu geus kolot aki-aki kasebutna da lalaki nyata ngiring ka eta istana. Saha atuh si bapak-bapak teh ternyata calagena si nini keur saksi teh. Cek raja teh pan rada aneh oge, rada rewel saeutik pada eta teh hayang ku adil teh yang bijaksana. Abu Nawas kunaon sih? Tadi nyaritakeun ibu-ibu aya dengan bapak-bapak aki-aki. Kan si ibu nini nama kan tunggu warung kopi baginda tuan, beli anu balanja. Oh, benar. Cek raja barang aya mireng penjelasan ti pemuda Mesir, sareng naon rupi aya penjelasan ti Abu Nawas, anjeunna langsung ngareret ka jaksa agung teh, ka tuan kodi teh. Ternyata anjeun kurang ajar. Kami ngangkat anjeun, ternyata kami geus salah ngangkat penghulu, geus salah ngangkat ayeuna pejabat ka anjeun. Ternyata otak anjeun otak bejar, hate anjeun hate korupsi. Cek Abu Nawas teh ngalang sakedik. Mohon Gusti, abdi teh ternyata kekhawatiran teh aya dina imutan kajanteuna. Kitu bahasana. Cek raja teh panaros, aya kitu maneh khawatir nah kitu. Henteu Gusti eta mah khawatiran abdi wae. Anu akhirna raja murka ka eta tuan kodi langsung dipecat, harta benda dirampas, dipasihkeun deui eta ka pemuda Mesir. Beres eta perkara dina sareng-sareng eta perkara Abu Nawas eta ku baginda sultan bade diangkat deui janten penghulu, bade diangkat deui janten tuan kodi. Nah biar Abu Nawas teh ternyata teu nampi da ti kapungkur gen teu hoyong, teu nampi malah alim, malah ngapa-api gel. Beres arui atuh si pemuda Mesir teh sarengsena ayeuna di sidang, sarengsena ayeuna di istana, teras uih ka kosanana, teras mendakan Abu Nawas, teras malah anjeunna bade masihan timbal balik kasayan eta ka Abu Nawas. Namun ku Abu Nawas teu ditampi, ulah nyarena naon ka urang. Urang mah teu hoyongna naon. Da eta mah lain hak urang hak anjeun cek Abu Nawas teh. Jung geura bawa geura manfaatkeun, geura dagang desa kumaha istimewa. Atuh si pemuda Mesir teh Masya Allah, nanti mendakan geningan jamin seperti itu. Iya awal mulana asal tersebarna terkenalna sosok Abu Nawas, seseorang tokoh anu berilmu, berwibawa, bijaksana, arif, kalayan, penuh dengan kebijaksanaan. Sok sanaos hirupna bersahaja, sederhana, namun tangtosna anjeunana disegani, dihormati karena keilmuanana sareng nyata kewaroannya dina kahirupanana. Mugia urang sadaya tiasa nyandak hikmah tina ieu kisah anjeunana. Saha melak pasti siap manena, saha berbuat pasti bakal ngarandapan akibatna. Bila mana orang merasa didolimi, berusaha kanggo bersabar, tekening aya emutan untuk membalasnya. Buah anu buruk tekedah di tenggoran ke oge murag sorangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.